Cobi, mangga ditinggal ku kadang wargi sadayana Teteh AA. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji, dua, tilu, tarik. Ajukeun ka luhur Teteh AA, ajukeun. Cobi saha anu pangagengna? Saha anu pangagengna cobi tetehnya. Alhamdulillah Teteh. Jangan khawatir karena rezeki Teteh tetap milik Teteh ya. Tetapi tidak boleh seperti itu ya. Gelis kasepnya entong siga kitu. Pami hidup duaan ngagaduhan rezeki alit atau napi agengna tetap kedah dinikmati sasarengan. Bangga adu alita dicepengan keduaan dinikmati hasilna sasarengan. Bangga tadi atas nasina ayeuna dagingna Teteh hanya nyusul. Cobi AA siap, Teteh siap. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji dua tilu digegel pami angkat tesawios dah atusan. Sobi gegel kena sesarengan Teteh A. Aduh asa-asa kene hidupi nama iya malu-malu kene ya si AA nanya malu-malu kene tidak usah malu AA karena sudah saya nggak apa-apa. Atas AA kene AA raos bagus. Raos Teteh raos bagus. Raos alhamdulillah pami rezeki ada dinikmati hasil naku sasarangan mah nikmat wae Teteh aja bagi alit bade agung oge cenah. Mangga adu salajengna aya sawer panganten Mama Bapak Sobi tentu doa buat pengantin biasa majeng apayun tata jangan tersendat dari Bantayan anu sanesa keluarga besar anu bade alun sawer panganten sayogikeun wae nyawer urang mah. Pohon, Sobi Teteh sudah AA papayun-payun. Ada kahiji. Ngomong aja. Kecrot gitu. Dan Pohon, naga papayun-payun. Ada kahiji kadang nama elekan, ya kadang nama elekan sarangan dobra tapi tak aya cenanya orang langsung wae ka harupa. Teteh sudah AA harupa eta pami diseuneu gancang. Roman Shop. Burung pami dipotongkeun gancang regas Teteh sudah AA nya. Tapi sinara AA tekenging ngagaduhan sifat gentas harupa teh. Kadang emut kami nabina rumah tanggi atau napi hubungan pasti aya anu nabina pertengkaran Teteh aja. Pami misalkan AA nuju amarna nuju ageng Teteh tekenging egois tekenging sarwana kedah biasa niiskeun Teteh aja. Maka ku AA dilebetkeun kanu kendi hiji dua tilu lebetkeun. Pami tos dilebet tong diantep AA kedah dikocek dilebet teh dikocek ku AA teh. Dikocek ah, dikocek, cobi diajar ngocek ah, diangkat ka luhur, lebetkeun deui ah, angkat deui ka luhur, lebetkeun deui girang gancang ah, angkat, lebetkeun, angkat, turun, naik, aduh, naik, turun, cobi tinggal ah, cobi atas basa ah, cobi tinggal atas ah, atas, sampeyan si Teteh kaget turun-turun, cobi tinggal ku ah, angkat harupana atas basa, atas cobi atas basa tandana atas. Rese masalah nanya cobi ayeuna ku Teteh sinarek AA dicepengan dipotongkeun harupatna nya si pijeun sifat gentas harupat teh alungkeun ka pegah tekenging ditinggal deui Teteh AA nya. Bismillahirrahmanirrahim. Hiji dua tilu piteskeun aduh nah gitu sudahnya rada lihat sudah di tiapnya ayeuna harubatna cobi atas papi atas di kapengkerkeun tekeng ditinggal deui kapengkerkeun hiji dua tilu atas buang sifat kita harupat teh Teteh AA nya aya nu terakhir ya aya kendi mangga Teteh nyepengan anu pangan nyepengan bokongna Teteh nyepenganna kedah dikitu kita Teteh ukur ku Teteh engke wanginya nu AA sami teh adeuna sabi bismillahirrahmanirrahim. Teteh sinar AA kendi ieu bade dipepeuskeun insyaallah ku pepeusna kendi ieu dibukana pintu rezeki kami hidup duaan saatos ieu hidup duaan tiasa ngagaduhan usaha anu nanjeur sukses bagja waluya insyaallah geus kasep saatos ieu hidup duaan tiasa naik angkat haji sasarengan amin ya Allah ya rabbal alamin. Perhatuskeun sampeana biri katinggal Teteh nya bismillahirrahmanirrahim. Hiji angkat ka luhur, dua digeo-geo akan kendang aya goy iwak peye anasi jagoy sampai tuwe sampai nenek Teteh Rani tetap oke. Hiji angkat ka luhur, dua digeo-geo deui AA aduh AA tekian digeo AA aduh siap Teteh AA hiji dua tilu papaskeun kirang tarik Teteh AA papaskeun alhamdulillah.
atuh atas saya acisan acan acari atau sukses diangkat ke luhur ku teteh diangkat ke luhur. Alhamdulillah anu aa teh saageng kieu hulu kendi. Sabi ku aa di cepeng ku aa di cepeng masih deuk ka aku aa ditoong ah. Sofi, pami pada di dia, pagi itu punten mama bapak sadayananya entah kengeng terlalu barbar atau napi komodei ngaresak properti pelaminan hawatas engine kene diri di patona engken Persiapan Sofi, mama bapak dialungkeun sing topi sawer pangantin ya. Makanya, so anu tak acan kabagian tuang ngiring heula sawer pangantennya meuring oge ngiring heula ribet panganten. Aya, ngiring bingung ka panganten, ngiring rezekina nu panganten. Anu insyaallah ayeuna teteh sinar aa bade dicontohan ku mama sinaran bapak sifat berbagi pagi teteh sareng aa atau sukses engke tekenging hilap karena sebagian rezeki kita dari orang lain dari kasarnya tekenging hilap karena bina sodako eta mah cadahnya. Insya Allah di sawer panganten ieu seueur permen seueur koin nandakeun kasuksesan permen nandakeun permen teh abdi sinarang lengket pamugi hidup duaan biasa ngajarin rumah tangga anu abdi seterusna anu lengket seterusna amin ya rabbal alamin. Sata acara cobi panginten diri aya anu bade ngawina teteh aya anu bade ngawina aya anu bade ngawina Selamat unboxing. Pami teh aya bantu ku abdi pamitenya ngawina. Mama pami abdi ngawi moal di Baledogan moal. Tong di Baledogannya pami ku atos mah teu sawios. Tapi panginten nyuhunkeun dihapunten abdi mah sanes ahlina sanes juru sanes ahlina pangintennya hapunten ka juru seni kasenian sadayana di seueur kalapatanana. Abdi mah sanesna mapatahan soal nuju ngojek panginten. Da papatahan anu sasangge anu sesungguhna di mama sareng. Selamat unboxing. Ma. Ya. Ayu sadayana nyuhunkeun di pageran ieu panganten. Lapar teh kuat. Bagus nyuhunkeun payungna disanda. Mangga aa saligala bari ditu diri sangkeun teteh bari dia bari ditu nya. Sopi punten. Mangga bapak di bade kalung Persiapan sawer pangantin. Pas sadayana tekenging nyeret teuing ka payunnya beuring ngaresak taman atau napi ngabadu panganten. Punten sakali deui Pader Ayu Manawi Pader Ayu sareng teman-teman gradusnya mangga nuhunkeun di pageran di perkernya sabi panganten di pageran. Mana mah nyawer lah di dieu nyawer. Persiapan sawer pangantin pabelit jeung nu parasmanan gitu. Sok. Aduh. Sate erep.